Jadi, sebenarnya, Gimana? ya, Alhamdulillah. lain ulang-ulang gitu enak. Jadi lain halang berita itu mah lain, gitu halang bunga. Ya syukur lah. Amal kadieu. Tadi nama orang teh hari keamal. Dengan bulan ribu tadi nama. Naon ya? Hah? Naon? Ya alhamdulillah orang teh boga rezeki. Alhamdulillah beneran. Mantap mereka imam, mereka bagi-bagi. Yes. Maksudnya. Jadi kieu orang teh alhamdulillah. Ayo rezeki mah geus kacekal, murah. Alhamdulillah. Terus kurang tekun ke proyek yang amang mau wow Mantap atuh itu mah. Ieu mah lain leletika itu mereka. lain tuh kan amang supaya boga itu tadi narik nyari pegawaian saya kamu ini jelma kamu salah bisa anu kan boga lah bisa investor tentara Itu masalah sih relasi nukar itu mah aya lah aturan gitu. Saya kira aja. ya tenana on amprokin ayeuna oge Oh, oke. saya mah bisa apal begitu nangis mah Tapi kadang kan di dia nanya, sok gampang karena orang nggak jadi nyongkok jadi jongkok gitu. Oke. mah kumaha amang tentunya pengen ke Jerman Sip. dia nya Karena nanya. siap ya tos Lain, iya bos. Orang teh ada ari kieu wae mah heuh. Orang teh aya usaha henteu, da udut jeung ngopi kudu. Cik atuh, boga suka boga proyek atau naon atuh. Pokoknya teu boga peluang pisan bos. Kayak temuan heula yang sugan ayeuna urang nuan sing sabar. Cukan aya nyampeurkeun ka dieu bade proyek teh saya boga proyek man urang keur bisa urang. Bener sih gitu mah. Tapi sabar we heula pokona mah. Terus boga piling aya ti aya gitu. Aya kalem Tah we. jadi urang teh aya boga acuan gitu mah sateuing mah teh ucap keluar kota orang ada abdi mah tuh hirup kieu wae mah. Gampang tuan. Bener ya. Ye mau kayak teh aya teu kemana-mana cicing teh sabar. Orang pasti geus kitu mah geus boga acuan gitu mah. Ya mau nya. Ya mau ge. Beneran. Mulai. Sehat. Wah, alhamdulillah. Bos, suka bawa rezeki cukup anginnya. Jika nama ayam menang buah-buah impian orang lah gitu. Apanya? Ningali bunga turang. Iya, mulai ya. Oh ye. Ya benar-benar. Penting ngomong kayak sabar. Mang salah. Iya, tadi teh amping ya. Terus Nah, nanti rek bunga proyek yang taman, siang cenah ngadenge siang teh semoga bunga milik ini cenah Oh gitu kan? Benar ya. bener bos. Oh memang gitu kan. Duka ya pas kebenaran. Apa? Pas kebenaran mau obe cenah nganepungan Mang Iyang cenah. Surang tempoh kali itu lah. Aya jeung urang mah hayu wae lah. Oh aya kabar implangan. Manehna Mang Iyang teh keur boga milik. Tah pas kebenaran emang obe cenah aya geus abur jeung Mang Iyang. Boga kayakeun ngeuyeun proyek cenah. Bener teh mah obe. bener teh kesalah. Tadi rek masarkan ka di dieu nya. Karena itu udah orang mah mainnya taman arek saudara. Itu mungkin. Tah, enak kieu. Tepungan heula ayeuna maklum duitna bisa beak manten. Urang si Obos ka ditu. Tapi tong poho komisi. Bukan nama gampang mau bener tak proyek bener gede mah. Ieu ge ngadengekeun kade. Siap. Ya Mang Apa Wae kayak milu. Pastilah pasti masalahnya Milu kayak mah. dina kaayaan riungan kieu mudah-mudahan jadi urang teu mangkat keluar kota udah pusing hidup we mah pas dia mang bae aya jalur sarana rezekina lah ya sebutna di proyek Mang Iyang ayolah urang kali itu nya Tak kitu we wayahna tepungan heula
bisi beak manten terusna ya. Terus sila ditulah Mau bareng. sok we heula da urang mah teu paham nu karya itu mah sok we. Mun mah bisa dilah bos lah. itu lamun elektronik kade. Oke isi. Kalem, tuan mah kalem. Oke. Yuk, assalamualaikum. Salam. Ti guru, ti duit kan gak mangkat, lagi engke-engke. Siap betul. Ayo. Bos. Ayo. Mangkat terus. Ayo kita mau main. Ini orang jelas, ngasih lah gitu bagi-bagi lah. Bagi rezeki. Buat tadi kan di pangkaji tungguan tiga rezeki kita. Bahasa kolot mah gini. Sana tuh mulut ka kolot mah. Wah, betul. Ya lagi nya aya langsung we lah. Aya naon ke dari ieu? Aya kabar di Mang Obey, Mang Yang cenah ada aya ngelakuin ngabangun proyek cenah. Bener teh? Proyek taman cenah. Tadi teh informasi teh untuk orang ka dieu gitu. Mastikeun lah, Mastikeun bener henteuna. nama gitu teh. Lantaran Mang Obey teh sanggupkeun masakan ke saya. Maka saya ka dieu sandi bener teh henteuna kitu we nya. Aya kabar Mang Yang kena milik cenah gitu. Oh, kita mau ngobrol. Bener. Besok atuh kali kan dicari-cari. Udah dah, posisinya cenah. Maaf. Sehat. Kan. Kuring teh nyipak kita bisa membangun. Orang alhamdulillah lah bisa aya milik aya nama hayang yang taman tapi anu megah pisan. Bisa lah. Bisa. Oke, insya Allah lah. Gitu orangnya bisa. Ayo sebar luasnya tanahnya. Nah, aya kan 400 mah. Oh bos, berarti gede 400 mah meren. Dek, mana mah bisa kabayang lah. Kalau jeung taman mah jeung nanti. Orang kabayang lah 400 bisa naon-naon lah terus masuk jeung nama. Bagus jadilah. Kumaha tah? Urang jadikeun we. Kira-kira teh si taman eta teh eusina yang kumaha konsepna gitu. Tah ruasak gitu teh. Apa yang menjadi pariwisata, rumah di rumah, kumaha, apa yang sekolah, Tah seperti gitu. apa yang aya dina Hiburan anak-anak atau kumaha. anak kumaha. Nya kahayang mah gitu. Jadi si taman 400 eta teh yo hayang isina aya taman, aya tempat lampu puteran teh. Balik-balik Anu kincir itu seperti gitu. jadi lamun aya nu kadinya teh pengunjung teh itu supaya nyaman kumaha we. Jadi intinya mah paket kuplit meren. Ini nya pakai Jadi begitu wisata asup teh disambut ke babadutan gitu merenya. itu Oke lah gitu. Jadi kudu aya kolam renang atau kolam bisa cai supaya memikat si wisata teh kan teh betah gitu jika nama benarnya. Ayo. Orang kontrol tempatnya. Tempatnya di mana? Di konsepnya gitu. Ayo. So, kan nama makanya kan itunya. Konsepnya apa? Lek make mobil wae nah, aku dipakai mobil. Apa jauh sih? Merang di dia mah di Mangka. Tempat wisata sih jauh kasih. Udah main kendaraan, mobil, motor asli. Di mana kayak tempatnya? tadi dinya Mana iya? Buset, bos. Berat sekieu. Apana cenah 400. 400 nya paling ya 4 meter ya mah. Terus kenapa paling dia mah atuh para wisata lagi jangkrik, cireung, coba sana. Pak Obey itu balik proyek ngan taman kieu. 4 meter mah hina. Ngan taman, kolam, kincir. Aduh, Hari binatang lalu, nu kitu bos. lu datang lagi lagi jelema. Sireup anjir aing. Terjadi aing. Aduh. San jadi balik kampung anjir aing. Aing emang Obey ieu mah lain taman ieu mah nguburkeun kucing aing. Terjadi Sandi. mana Balik aing terjadi dengan proyek teh terbalik teh hari ieu kumaha proyek 400 meter gali we ku sorangan aing
Ari baru dak Mang Obek kumaha deh ya tadi pikiranna dibere proyek ku urang kuat kaki nu dikirimkeun aduh ayo mah teh jadi dewa ini buka taman kayak tadina rek nyieun yang taman Cireum ayo men hese lah kicarangan